Hihihihi, alah, ketemu lagi dengan Mang Epot ni. Sudah lama tidak bertemu. Alah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Akang ke mana wae, Kang? Dah mang, Kang? Saya ada Kang ke mana wae atuh meni Kang awis tepang, Kang? Nya teh dewek teh sibuk ieu karek beres naon panen cabe. Cabe nu mana, Kang? Teh cabe saya saku beurit. Lain ampun beuritnya aduh. Cabe wae gadihakeun alah. Bae Kang atuh eta mah rezeki beurit. Nya na kitu namanya. Udah moal beak meureun 2 hektar Alah capek dewe ke pek we sing seubeuh beurit lah. Kade we ngaran cabe mah naon sabareuh beuteung dah. Tong kitu Kang, teu ikhlas teh. Lain masalah ikhlas aing da tekor aduh Ya bae Kang lah antepkeun we. Heulah bae pek sering beurit ikhlas dewek ikhlas. Hihi. Akang boga carita naon Kang? Sia yang cerita. Asik atuh carita Kang lah. Barete jenuh. Boga dewek Carita ieu naon anu lolong. Nah kumaha Kang? Baheula teh aya 2 jelema sosobatan. Kaduana teh lolong. Ari nu hiji mah lolong permanen. Lolong permanen kumaha ya Kang? Lolong permanen deh barang ti naon ti orok di jero bedeung keneh geus lolong. Lolong ti kudrat meureunnya Kang heuh da eta. Ari nu hiji deui mah pernah beunta. Ngan kena ku panyakit harita da jadi lolong. Kitu nya Kang nya. Heueuh. Da eta anu hiji deui mah kena ku panyakit. Nah kumaha caritana Kang? Tah caritana teh kieu caritana teh ieu. Ari nu lolong nu dua eta teh. Nu hiji nu lolong permanen teh ngomong ka babaturan teh. Kang, naon? Kuring teh cenah ari akang makan pernah beunta. Kuring teh hayang nyaho gajah cenah Kang. Ceuk batur, gajah teh colina gede. Cenah eta mah gajah mah colina gede. Lamun teh ipisnya gede lemberan cenah. Kitu Kang. Dewek hayang ieu cenah Kang, hayang nyabak gajah, ceuli gajah. Ke orang ka kota. Cek anu lolong eta teh nya anu pernah beunta teh. Terus cenah Kang ari orai kumaha? Orai mah badag cenah buleud. Awakna teh kasar, sisitan. Kitu Kang. Hayu tukang urang ka kota. Ke isuk. Jeung dewek urang ka kota. Apal akang jalan ka kota? Apal cenah dewek. Da isukna teh indit eta carina. Indit ka mana Kang? Ka kota teh eta indit ka kota. Indit dah. Ari nu lolong pernah beunta teh di hareup. Anu ieu ti tukang kieu naplok eta kieu plok nyakelankeun tak-takna lumpang ke kota kieu teh. Di jalan aya tangkal talus badag ketebak angin. Ari daunna teh naon andal kana nu lolong permanen nu di tukang. Ada Kang tuh. Yalah Kang doguan Kang. Naon? Ieu cenah Kang. Wah, ieu gajah cenah Kang, gajah. Lainnya teh daun talus disangkeun teh gajah. Anu lolong pernah beunta teh ngomong namanya cenah aya gajah. Ieu Kang cenah culina badag. Lain dicagapan daunna teh kitu. Culina badag cenah Kang ieu Kang. Anu lolong permanen, anu lolong naon anu pernah beunta teh penasaran. Anya cenah aya gajah. Cik ka dieu cenah. Dicabak. Lain cenah ieu mah. Talus, tangkal talus. Nah akang apal. Da aing pernah beunta cenah kitu. Hayu cenah ini jika berhujan. Ini deui cenah dah. Lain eta talusnya Kang meureunna gegeleberan disangkana teh ceuli gajah kitu. Yang kena ceuli gajah. Ini deui cenah duduan teh celik cenah. Mopai galeng Hari teh leueuh da usum hujan.
Lain tiko sewat dan tukang teh kebluk tiko sewat. Ari awak nah teh kan tangkal kalapa. Rap dicabak. Kang, ayo orai yuk Kang badagang. Naon sih cenah? Orai naon? Iyo Kang tah. Aduh, bulud iyo sisitan Kang. Oh sing goreng itu teh naon jelema nolong permanen teh nyekel tangkal nangka kalapa. Heuh disangka orai merenya Kang, heueuh teh. Cikan cenah mana cikan? Cuk pernah bentat deh. Dicabok nah. Lain cenah ieu mah lain orai. Naon tuh Kang? Kan cek akang cenah ieu non. Ana sisitan. Lain cenah beleguk ieu mah lain orai. Ieu mah cenah tangkal kalapa. Naon kalapa teh cenah Kang? Kalapa teh heuh tangkal aya buahan. Tangeunah cenah caina teh. Oh aya cairan Kang. Cik cenah Kang ecak non dewek kaya ngasaan cenah. Akang naik lain terekel cenah. Daguan di dieu cenah. Nah Kang bisa naik apal dewek pernah beuntak cenah. Lain eta ku pernah beuntaknya Kang heuh da. Tarina ge beuntak ngan ku panyakit di lolong. Jual terekel. Wah gancang terekel ka luhur. Sing horeng eta kalapa teh urut ka bentar gelap. Da apaleun teh buntung tanggal kalapa teh. Pas ditungtung kulawing cekelan. Wih, gubrak ada kahanap. Tah Kang, geus murah geuning Kang, cek nolong permanen teh euy. Lain merukankeun kalapa meulnya Kang, heueuh teh merukankeun kalapa. Bakat teuing ku ngagebut tarik. Ngomong teu bisa meulnya euy, bakat teuing ku nyeri. Wer teh ngihan maneh. Da calana teh molosot euy. Wer ngihan maneh. Mun bakat teuing ku nyeri nya Kang, heuh teh bakat ku nyeri. Lain mancer dah. Cikihna teh kan lahunan eta anu nolong permanen. Wah Kang, cek nolong permanen teh. Beulah Kang cenah ieu caina kuat ka mancer. Lain disuruput ditandean euy ku leungeun suruput. Wah Kang ieu mah kolot teuing cenah kuat ka naon pahanggil Kang. Heuh ai sing horengnya euy. Eta teh heuh ceki halah ampun aing. Heuh nya Kang rame nya Kang. Dah kitu euy. Heuh teh hiji pesen. Ari lolong mah da kitu nu lolong mah nya euy. Mada kurang jadi jelema teh ulah lolong. Nya bener Kang nya nu lolong mah dudupak. Eta sagala dudupak, sagala dirumpak. Nu akhirna cilaka. Da eta nu disebut lolong teh euy. Padahal mah da urang teh geus boga lentera, geus boga naon cahaya. Di jelema mah lolong lahir teh heueuh ai batin mah da moal lolong. Geus bejaan na katerangan ge euy. Tah ini teh loba jelema nu beuntak tapi lolong. Nah kumaha kitu Kang? Lolong. Didupak dirumpak deuleu. Naon teu nyaho halal jeung haram. Makan rezeki batur, korupsi. Wah, nya teh loba teh euy. Teh jalma nu lolong da nyaho manehna agama ge dilarang deuleu. Bener nya Kang. Eta teh naon teu boga cahaya dina dirina. Nya naon cahayana? Depan Al-Qur'an teh cahaya deuleu. Eta teh bawa tada ngaji acan mata lolong ge. Tah jalma nu tada ngaji mah lolong. Lolong kumaha ya Kang? Da pencahayana aya di dinya. Hakikatna mah di dinya dah. Geus jelas da mah kudu malikir sih teh. Mikir kunaon? Kumaha Kang? Mikir. Dina Al-Qur'an aya 6.660 ayat. 840 ayat ditungtungan ku la'allakum tatafakkarun. Supaya anjeun malikir dah kudu malikir pelebah dieu. Diwajibkeun ari manusia mah malikir euy. Mana kitu ge. Bener teh. Bener nya Kang da itu mikir mau maju-maju teh geuning siapal. Baik segera mikir. Mikir anu kabeneran, lain mikirkeun kagorengan batur.
Mikir ke naon batur maju mikir sirik bidik jahil kaniaya. Cama jauh ke gitu mah. Anggur ge sing mikir ke kemajuan bangsa, negara, agama. Dalam geus maju mah kabeh dirina ge bakal maju. Ya mah kumaha mikiran batur alah, batur boga ieu di pikiran, batur boga itu di pikiran. Jadi penyakit tungtung nama euy. Benernya Kang, itu penyakit hati. Penyakit hati teh keur jalma anu teu melikir matak berat komplikasi euy. Karena jantung, ginjal, otak geuning nya euy, paru-paru. Aing baheula kolot aing paling gering ge nyau jadi beuteung. Benernya Kang. Alah gitu we di dewek euy, dewek dek ka kebon heula sakedeung. Nya mangga tuh Kang. Nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah